baringung euy. Bingung kenaon ari maneh? Hirup tenang baringung we. Bingung urang tarik kawin. Teu boga duit, minjem ka saya. Tuh dak nginjem ka urangnya sarua urang teu boga duit. Nginjem ka bang we lah. Oh, Bang, sieun minjem ka Bang. Sieun kunaon ari maneh? Sieun minjem ka Bang mah. Soalna pernah ngadenge, lamun teu kabayar sok disita cenah. Ya heueuh tuh ari teh sanggup mayar masuk disita. Mangkana urang bung minjem ka Bang ge, bisi urang teh bisa mayar. Ge pamajikan urang disita. Aduh, bae atuh ai pamajikan maneh disita mah, asa ulah bobogaan maneh nu disita. Enggak loh. Setelan maneh meni gaya kieu, hidup maneh makmur geuning. Nya tuh daya nama urang geus boga penghasilan teu jiga teh heula. Anjir, maneh geus boga penghasilan ayeuna mah. Penghasilan ti mana? Tinggal nyokot we di kotak amal. Pan eta duitna jeung amalkeuneun, jeung jelema butuh jiga urang. Pengangguran, gawe belegug sia. Baik, 2 bulan teka panggih, ini halus amat panggihnya. Ya heueuh atuh da palawantan. Urang hayang tuh beh geloweng gitu ih. Naon si rahasiana? Yang rahasia atuh di beja-beja. Ini dirahasiakeun sagala, udah. Make mau apa rinso? Mending ngeunah nyangka make rinso motor segala. Ya, tungguan rahasiana. Ya, make iya rahasiana. Nah, udah tamu nih budak gitu, backlin. Lain, itu lain backlin, tapi na ciasin. Terus apa triasin nih kumahakeun? Diinum nih. Lain, kieu teh dia. Eta foto profil WA maneh menikah lumut dulu. Kalumet kumaha, Kang? Nya eta foto profilna jeung salaki wae. Ayo we atuh, siriknya maneh can kawin deui. Nya kali-kali atuh foto teh sorangan ulah jeung salaki wae. Teu bisa, Kang. Soalna HP-na ge nang udunan. Jadi foto profilna kudu duaan wae. Haduh, boga HP papatungan. Jadi rek foto-foto kudu duaan wae. Positif. Kang Hendra, seseranganan kieu teu ngajak-ngajak ulin teh euy. Naon ah ngajak maneh mah ubatian. Ari maneh ngomong teh ka mana we? Balegug sia mah. Halus ning ieu motor teh. Gagahnya ceuk, bayangkeun lamun aing make motor ieu. Ari sudah teh motor maneh, Kang. Pugu aing bingung ceuk, kumaha cara ngaokna ieu. Balegug sia mah. Kang nyapat motor di sana. Ari sia keur naon sih? Kok koreh we jiga ucik hayang modal. Emang kunaon nguruskeun hirup batur wae jiga ni teh ijen. Sia aing mananya bener-bener ari sia keur naon kok koreh wae di dinya. Ampurannya urang teh ieu keur neangan duit. Oh, neangan duit. Ngomong atuh tadi ku urang dibantuan hayu. Ari mana emang neangan duit bara duit? Cuk, urang kudu muluk-muluk manggi 20.000 ge dicokot. Wah edan pas aing sia teh leungit duit babal teh sia mah. Ari hayang duit mah gawe atuh, dasar hideung sia. Pan ieu ge boga niat jang usaha neangan duit. Kok sia teh teangan nepi ka olah. Ka mana, Om? Lulumpangan we tarete. Ngeunah jiga nanya pas panas kieu angin ngagelebuk dangu seger-seger. Heeh ngeunah kadang seger-seger jigana tapi naon nya? Heeh loba nu seger-seger mah keukewe kudu loba duit.
Heeh nya ce urang teh teu boga duit. Lamun keur teu baruga duit kieu mah ulah sok nempo wae ka tukang. Ulah loba teuing nepo ka tukang kunaon ce? Ulah ningali ka tukang seblak, ka tukang baso, ka tukang es. Bawa deh pokona mah. Aduh. Beuh, gogoda coba bobogohan teh ngari tikung we. Bunuh diri wae gitu aing. Saya udah gak tahan dengan hidup ini. Kumaha tuh ya? Kang, ari sia, kunaon eta cungor ngacebrek wae. Jiga jelema gelo. Kasurupanin maneh. Lain kasurupan cek. Urang teh diputuskeun wae cinta euy ku kabogoh. Sabar atuh Kang, ngaranna ge gogoda kahirupan, sing sabar. Urang baik bunuh diri oh. Ulah Kang, ulah bunuh diri dosa. Pokoknya mereka hidup iya, kumangke lah. Obat naon ieu teh? Obat nyamuk itu mah. Ulah Kang, ulah nginum obat ieu, percuma. Nah percuma cek. Percuma Kang, percuma maneh minum obat ieu. Geus kadaluarsa, jadi maneh mau apae? Nih kadaluarsa. Mau jadi bunuh dirina obat nyamuknya kadaluarsa. Nah, gitu atuh. Ari maneh kunaon sih? Ini kos tuh boga kapusing kitu. Langsung bakal pusing euy. Kapusing naon teh maneh teh? Maneh teh ngora keneh, ning geus loba kapusing kitu. Urang teh asa jadi beban keluarga. Ulang ngomong gitu atuh. Justru maneh teh aset keluarga. Aset yang merugikan. Eta bener. Tumben di dia. Kunaon sih kok keur bingung gitu nih? Iya, HP orang kunaon deui ce nya? Emang kunaon om HP maneh? Iya, memanggil bisa, tapi dipanggil teu bisa. Oh, ari kitu mah bawa we ka dokter THT. Ari maneh menyah HP dibawa ke dokter THT segala. Apaan HP maneh memanggil bisa, dipanggil teu bisa. Berarti HP maneh bolong. Heuh sukanya. Om, kepenting kamari urang mimpi buruk sih om. Emang maneh ngimpi naon? Om, urang penting kamari mimpi teh om tabrakan jeung babaturan om. Wah, nu bener maneh. Terus kumaha deui? Ari dina mimpi mah babaturan om teh geger otak. Ari om mah henteu. Hebat atunya. Urang teu geger otak mah. Lain hebat om. Pas diperiksa teh om mau otakan. Bagus ya. Yang naon maneh? Nenan duit leungit. Sabaraha leungitna? 20.000. Ayo tuh, urang bantuan ayo. Leungit mana duit ya? 20.000 am. Kadan itu atuh Ya syuting oge. Di mana ya nanti uang duitnya di dieu, targetnya di dieu. Awalnya kumaha tuh? Kan baik lah, penting orang teh kalingitan bautan kos maneh. Allah, sia meni somet pisan. Lain gitu, mun maneh leungit urang hese nyeun duit deui. Gelo sia.
tampi